Mana ulah jumago. Mana ngaku-ngaku orang Garut. Orang Garut teh kota santri. Hari mana kalakuan teh jeung nantangkan segala rupa. Lamun nya mah mana bener-bener gede ka wanita anak aing lawanan ku si lain. Ulah ngomong bilang Kabupaten Garut, aing orang Garut asli, aing nu disebut si Paitri teh. Aing ngadoakeun ka sia-sia cing soleh. Cing euceuk kalakuan. Ulah ngabibirang Garut maneh. Garut teh kota santri, kota ulama. Lamun bener masih lain aya kawani jeung aing tah. Lah lawanan heula anak aing. Anu ngaranna Muhammad Maulana tah. Boga akhlaknya. Teu boga akhlak kalakuan, ngaku santri jeung aing ngaji deui dina pelebah mana. Sia-sia aja. Eta teh jemaah takblik. Dina itikaf oge ngarti eta teh ngadoakeun mararaneh. Ngadoakeun sakasalamat lemur eta. Ngadoakeun salahkan maneh jelema bener jelema nu saleh. Nah, sia kalakuan teh. Lamun nya masih lain aya bener-bener gede kawani. Da jeung anak aing si Petri dah dibere alamat ku aing Kampung Pasir Wangi. Aja Lukman aing jelemana. Lamun nya mah bener-bener si aya kawani. Dek di mana? Di Kilapang di mana? Der, dek lahiriah batinnya. Dijajal ku aing gede-gede di uyup sia.